Aduh, kemana nanya baru udah. Kenapa bang? Nah, iya geningan datang. Kunaon bang? Apa kue tarang? Si ganu kerwe kira naon gitu. Iya we. Orang teh ditetagi wae ke tukang kredit teh. Emang abang boga hutang naon ke tukang kredit? Iya, orang teh nganjukun cancuk. Iya, teu bayar. Ari pek tukang kreditna nagih kudu balik deui cancukna. Pernah aku dibalikkeun cancuk yang dipake kurang. Kira-kira bang, ulah waka dibuka. Emang hutangnya sabaraha? Kudu dibalikin dia eta cangcut. Emang kumaha gitu nih? Da orang teh gawe dieureunkeun. Kok mau masalah covid kieu. Teu meunang keluar, cicing we di imah, tuang make naon. Boro-boro bayar kanu kredit. Baru da di imah ge teu bisa dibere tuang. Iya bang, ayeuna mah ye. Urang aya duit, nya aya milik ye. Bayarkeun ka tukang cangcut. Sabaraha kabehna. Nah, iya bang. Sok bayarkeun. Aduh, nuhun atuh. Ya. Ya bang. Ini duit pake, tapi isu kudu balik deui duitna. Kumaha? Aduh. Percuma atuh sapoting mah. Sep, mana kok naon dari segitu? Jika ayam boiler we ya. Entah bang, tak kuna naon biasa wae. Waduh, Lalu lu segitu cegah hayam warna-warni tehnya bang. Kayak duit bang Jadi kieu bang, orang teh lapar sebenarnya mah ieu teh. Dieuna geuna nong pake pisang goreng gitu. Naon anjing? Kita bayar utang kelan, kelan. Pasti ya. Kumaha ieu teh? Urang bayar utang. Naon nih? Buat hari buat kieu, apaan orang minjemkeun duit yang si abang bayar. Hari mana? Mana lapar? Ieu, aya duit. Duit. Bawa ieu mah bon. Raha ieu. Anjir atuh euy. Mah cukup ieu mah. Mana teh Sep kudu bersyukur. Mus dibantuan ku si Nita. Ieu kurang dibantuan dibere ieu, mana dibere sakieu. Bae Nit, urang we anu make ieu kabeh. Nya nuhun. Aduh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, berharap